Iya, ngeburi dulu. Iya, pot. Ari alnan ngaranna jetek harti ku aing. Aneh mah tuh jadi kelah nanya kaing. Ampun aing mah. Atuh al mah angkatan laut. Mas jadi oge ngaliwat yo. Repe kan di udang ih repe. Repe ih. Ih dono, 13 saleh. Kita kotok kaing bener ya. Rek, kita rek. Ampura deh. Woi, kain di sini. Tak boleh berada ben ya. Jadi kita mentelaku. Banyak gondrong yang dicukur yang ke salon, ngecat buka tok. Deki bang malaku dia tok. Gampang dia. Aku dijual oge ya koin kotoknya sedekina. Jual bayalah koin lah. Anis sabar bukan gerak dicat dong artis-artis dia gitu letok. Kabur lain lah. Dengan jamaah suka bayar nomor kotak air. Dan Nyon. awak paranas tiris tenun lebih kang. Beuh dia mah. Dong balik beta dia. Daeng tuh mikiran bikang tenang. Ih. Dan aing jauh kurang. Anang dia mah kowe diajak ngomong ka cicing beta ka harti aing mah. Ih, Kan tadi geus ngomong mereunnya aja. Sodeleun tah ceuli. cili dia sodeleun. Ih, Lah malikeun lah. Geus cicing lek. Ning ngopi tah. Den, aneh dia mah. Hirupna muyung beh. Semangat atuh dong aing. Aing camplang aing melajuna yo. Ternyawa yang pulek. Tapi karasa poin poin mah. Nyan tala lulus dong main mosan yang yuk. Lain didengen aku aing kahayangna luhur amat eta ngomong. Aneh dulu kana kayaan atuh. Tapi bener lah lulus aing poin melek. Nyan dong anu mosan oge mah pasti mah. Dia malah anu muasaan sabun gip bae aku unggal peuting. Bangna. Prosat tadi dia ngomong lek. Tah geus bae. Ih, raskeun atuh semangat aing. Ih, Nyonya beus lulus aing. dilamunkeun dan lamunaneun hirup Endal laga. pikiran dan pikiraneun. Ribu we pokona. Masyaallah bae. Nah, ini dia nih. Aing kuari buka kotok hurip. Wayahna pangbayaran ke 250.000. Aing neka salon, neka cek buuk. Ngajak ngaliwat mau kotok. Bangsat, pas bae urangnya. Mau nyambung Di mana di mana? Malah anu kuat ngobrol jeung sieu mah. Tumbila. Ieu lain lain ngajak babacakan aing mah. Bayarkeun kotok aing. Hayu mencit mah. Bisa ieu. Hei. Aing Lain diajak membacakan. jual. Ned, boro-boro nek meuli kotok aing. Mikiran kahirupan ambe ripuh aing deui tah. Sapoe segelas kopi. Rokok sabatang. Atuh sugan boga 100-200 mah tuh. Mau kecewa ieu kotok tinaing mah. Ojol bae jeung mbe dek teu. Moal enda jeung be mah. Aing butuhna ge duit dan butuh mbe. Oh, telan bisa mbe aing mah. Cik aing mending dipuncit bae, Ceng. Nya? Cit deui. Aing hayang ka salon, ngecat buuk. Oh, ngecat buuk. Ngomongna ieu ngajak kebacakan. Terumah saat rek nya. Ampun aing. Pot hayang ngecat buuk. Mujahid kita buka duit mah. Ya. Ngajakan ngaliwat angko mabur teh cing mah. Ya. Mang, ari dia jualan kumaha? Hai, jualan teka harti. Wah. Supa sampai jamuran telaku. Kopi lain. Kopi tuker kening beas. Horeng beas nemenang maling. Terus dia wadusan naon?
Tinya hoy, lalir aing usaha nyer duit. Kayak lah keur mikir. Kayak ngomong dagang pindang deh, Mang. Modal aing di mana dagang pindang. Panen gua di sawah ngebuat. Wih. Jual pindang dia. Kayak ngomong mending kieu bae, Mang. Geus baru mau jual nanan los, penting jadi duit. Cukup pun bisa udah jual kan. Baru bukan lembek. Bak dia mah. Jual jukut deui. Isin apa teh enggak enak. Mang ngomong jukut, Mang. Atuh jukut tuh aya kieu. Deuleu ku dia. Nek sanu meuli. Tuh loba tuh, Mang, tuh. Aya bener meuli eurih, ja eurih itu mah. Aing capek amat kudu ngalah jukut sagala dijual. Poekeun lah garingkeun. Mending lamun aya nu meuli, mun eueuh. Atuh bangkar tenaga aing. Geus itu bae jukut, Bang. Akan lumayan. Menduan burung. Dia bae sorangan. Iyo, tampang gua sini mah ka meja hiji yo. Renat, tunggu dia. Buka duit dong na yo. Dia mau nana tak? Puyuh heulanya tak? Limban. Limban. Aing nek nawakeun kotok ka Daria. Atuh mending pakai bacakan sih kayak gimana? Pugu aing ngangka salon, ieu aing ngecat buuk, teu boga duit, ya aing ngajual kotok ka Daria, ieu hijina 250.000, ieu menang aing sekali ka salon, aing beli cat. Moal kadung deh jual murah gitu. Teuing aing mah. Kumangke bae, kadung jeung teu nama aing mah. Hook aing sebenarnya mah ge. Bisa lumpang teh tak? Hah? Bisa lumpang teh? Jengke lumpangna ge. Coba lumpangkeun. Ulah bisa leupas. Doang geus kawalahan amat tah hirup. Daku kana kotok-kotok. Nyaho aing heuh. Pokoknya mah ieu Daria meuli kotok ieu mah kecewa kotok Bangkok ieu. Daria. Udah laki tapi kami Nen. Coba. Laki tuh, dina jeburna mah laki tuh. Terus dari kumaha dari teh meuli kotok aing. Mang, kumaha Mang? Nu lain kotokna. Lakina itu dia, pokona Bangkok ieu kotok mah kecewa. Hayang bikang naing mah. Can boga pamajikan soal naing. Oh. Ned. Mau dari ada temen gablek duit. Dong aing mah balalang sak. Nek nang jamaah anu lain suka aing manggil bos kalapa, kotok aing dibeli, aing ka salon. Mabur dia kali itu. Mending pakai pembacakan Ned. Teu boga bocong. Ku balaga. Yang dicat sagala buuk. Saya tanya bae teh Mang, kamari ngajul beas eta Mang. Ku ngajul kotok di bae dulu. Kedung deui ka sempak-sempak dijual eta. Hirup geus kawalahan doang kitu. Yang dicet di segala endah. Parah teh Mang edan teh jelema. Tok. Karena kumaha sih jeung aing. Jual teh laku-laku ieu dia. Kudu nawawan nih 250 segede tok. Tuh. Lakina na jubur nama ieu. Tapi teh laku. Ya, ngeburi dulu. Ya, pot. Ih, sayangnya kumaha dia jangan kotor. Dilaku dijual koin laku dia. Cekek bae kitu koin. Kok. Junen parahnya. Bakal kotok-kotok dijual. Nyaan ge, bae. Ripuh teh jelema. Tapi yang paling bae kurang kotok na yuk. Astagfirullahaladzim. Ya Maden, hirup geus teu dibere milik ge, ngajakan teh bener. So suci dia yuk. Tapi bener nih, hayu. Serius dia. Hayu. Bener serius. Hayu. Oh, ayo. Barang haram ngeunah ketika rumah. Aing hayu. Anu kopi deh. Bye. Woi, Rek. Woi. Dari makin wedan tuh tadi nawar-nawarin kotok. Ini burnya. Oh, pas bae. Aing ka salon kan ngecet buuk. Oh, tadi gitu dia. Oh, nawarkeun ka aing. Atuh coba ceritanya ngomong kok. Ampun yang udah ngucil bari su bae. Dari batur dia kudu nih, Den. Kita tadi ngobrol, Lek. Kita tadi ngobrol yuk. Celina kumaha eta? Mal kuat dari ya. Apa tadi yang mah. Ampun.
Celi. Dia bertahan amat teng mah. Coba di setem, like di setem. Aneh mah. Coba kurang bau dia. Pinik. Astagfirullah. Uyuhan yang dadan uling seta. Sugan aing kumpul kieu nek ngarobrol. Ngadon padahal dulu banget doang mah percuma tuh. Woi, tadi kayak ngobrol. Ngobrol. Terus dia beh dadan uyuhan yang ulin jeung jemak kitu. Aing karep poe geus mupok ngobrolin seta. Nyao. Mun aing mah mau pacul tah ngubur sorangan. Pura bae nya. Lain naon? Lain depel na ngobrol jeung dararia kieu. Wasat, Mang. Luhur ieu mah, tinggi, lawanna tinggi. Ieu mah salawana ge jeung TNI al. Model karario mah cek-cek. Kelek. Ari Alnan ngaranna. Jetek harti ku aing. Aneh mah atuh dia deui kelah nanya ka aing. Ampun aing mah. Atuh al mah angkatan laut. Geus ulin jeung aing sabaraha taun. Naon bahasa Den? Asli nanya. Lina. Hari singkatan ade mah naon? Alek Deni. Wah, mama. Bang. Satu long mah. Bih, ibu dak nyinaon. Karaknya ho nu kitu dong bae ge. Ngaho aing. Karaknya al doang. Sombong. Daripada halal liwut jarlas tengah radik mendingan orang paling kotok si Junaid. Oh iya woi, yuk. Ngomong Pada orang ngobrol tengah radik teparugu ujung-ujungna pasea. atuh hayu siap. Aing usaha teu laku tekenan ge. Oh siap, yuk. Bangkrut Berangkat. Kamana ge main lempang neta? Itu tadi mah. Ayo siap. Ayo. Ayo, lek. Tok, ya mau kemopo beh. Aku mangto. Kau tunduh. Pukulan lah. Jauh dia. Kau tek kowe. Sare heula. Ngantuk tak? Den, hah? Aing ngora dia udah datang mah. Tangan yang sini loh, bener. Dari banyak apa tuh? Lek, molek. Baik, dia baru nyokot. Dia bae nu nyokot. Burung-burung bae nyokot yuk. Sini kita bang. Ada tahu kedarnya di mana ya? Ada. Di bawah. Ayo lek. Ada dia galak saya tahu mah. Ada dia. Tangguhan di sini. Oh. Barinya dengan setannya. Tonek. Beh, dia mah. Dia batu. Mana mah? Pemain, dia mah. Nyoba beruntung situ di mana? Geus, tanggung jawab urang duaan. Kepatan ieu tanggung jawab urang mah. Di batu. Batu ih. Mah. Sini mah. Bab saya. Orang saya belum. Oh, ini mah. Jauh bicara namanya mah jadi oke ngaliwat ya. Repe udah beli repe.
boleh. Kotok aing kemana yuk? Baru nih kotok aing mah. Tok. Goblok kotok aing kemana tak? Wah, pak, balik kotok aing. Ada jangan balik saya tak. Ayo. Po, titik. Ngomong. Oh. Mulai dari kudu tangan di kotak kain paling. Hiji-hiji ada soalnya tak ini kesalon yo. Bodoh dia mang. Nah, Tunggu lah. Balik kotak kain deh nya. kotok. Si Alek kotok dia mah. Salek. Oh, aduh tuh. Salek di sini nih itu tadi. Nuhun. Wah, mau endah tak. Bloon dia kerjaan. Ganggu ongko. Rumah. Sampai sini, Bang. Asik, pokoknya orang jadi ngali buat. Rin, Oh. ayo mah. Oh, Pakungnya milik siapa mama minta? ke jauh. Pakum, Ganti di belanya. tapi letik lek. Letik ya kotok. Tapi kuduan masih boy yo. Mau Ya. hasil bujing bitung aing doang mah, dia mah cukup nelekeun bae. Sanggup nabe dia mah. Soalnya nyokot lagi. Bangsat. Nyokot aing. Dia mau mana dia metewani dia mah. Atuh teman orang lek, beuh, Temen ge bagian kieu mah keuh aing mang cerangan bae. Dia mah purosa. Belah dua bae burung belah dua. Hayu geus kumacaran apa anu penting mah urang jadi be ngampar. Ai siap. Tapi lek kotok dong muriang kieu demam dia. Coba Kira pergi. Oh dia mah demam. Beuh, muriang sayang. Corona yo. Mang Radi. Atuh dulu ngagi pergi yo. Pak, kotok aing kok gitu-gitu. Iku makan ya tak. Lunjak kita budak penyamun netaing preman desa. Woi. Cek aing ge, Mang. Tuh. Kak saya tahu majudan mah. Beak tah budak digalai tah ku si Juna deta. Tahakan ku dia Alek Deni mantakan saya mula dimimitian. Bodoh aing teh wani. Woi, nek dikumaha kita kotok aing ku dari ya. Lek, kita lek. Goblok budak tuh. Beak teh Den. Kotok. Masih akan baik. Terima kasih. Ya Allah. Kuritan. Jadi ya mah. Masih jadi keneng ke salon. Dia terjulik ke orok. Wah, beunang kau hantem dari tadi mah. Berhubungan hok kena kotok kain. Bisa lepas. Bahaya itu.